Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Muhammad Jupan Yahya di kelas 12 IPA 2. Di bade ngejelaskan tugas penugasan bahasa Sunda materi kelas 12 nyaeta resensi. Nu kahiji perkara resensi. Istilah resensi asalna tina bahasa Belanda resentie, sarepan tina bahasa Latin recensio, recense jeung telepidere. Nu hartina nepikeun nyaritakeun deui resensi teh nyaeta ngajen atawa meunteun kana hiji karya seperti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik konser. Nu kadua aya struktur resensi. Struktur resensi dibagi menjadi 4, nyaeta nu kahiji identitas karya, biasana nataan identitas utama hiji karya. Nu kadua eta ringkesan cerita atau sinopsis. Dina resensi buku ieu bagian esina ngaguan ringkesan isi buku. Nu katilu aya tilikan esi. Tilikan esi teh tilikan atawa sawangan kana isi karya. Nu kaopat aya panutup. Bagian ieu mah esina teh kacindekan tina isi resensina. Nu katilu aya langkah-langkah ngaresensi film. Resensi film eta dibagi menjadi 6 langkah-langkah. Nu kahiji nyaeta milih buku nu rek diresensi, nu kadua macakala yang gemet tur imut, nu katilu nyatetkeun hal-hal anu dipikati jieun tina isi buku, nu kaopat aya nyatetkeun pamanggih atawa sawangan hidup, nu kalima nuliskeun judul resensi hidup ku cara nuliskeun identitas buku, nu kaenam aya susunan raraga resensi anu rek ditulis. Nu kaopat aya langkah-langkah ngaresensi film. Nu kahiji laju film anu rek diresensi sing darila. 2 nyatetkeun gulureun carita atawa. Nu katilu aya nyatetkeun pamanggih atawa sawangan hidup. Nu kaopat aya tulis judul resensi ku cara nuliskeun identitas film anu dirensensina. Nu kalima susunan rangkai resensi anu rek ditulis. Contohna A. Jenis film nu rek diresensi, B. Nuliskeun identitas film, C. Medar-medaran cerita dina film, D. Medar ngeunaan keunggulan jeung ke film, 5. Ngajudan resensi. Terakhir aya contoh resensina. Abdi bade ngeresensi film Kadet 1947. Pertama aya judul Kadet 1947, kadua pengarang Rahabi Mandra, katilu aya pamedal Temana Studios, kemudian durasi 111 menit jeung pamain nyaeta Sigit, Bisma Karisma, Mul diperankan oleh Kevin Julio, Har diperankan Homero Eglal, dan Aji diperankan oleh Martino Leo. Sinopsisna nyaeta film Kadet 1947 nyaritakeun ngeunaan kadet Angkatan Udara di Maguwo, Yogyakarta ngaranna Sigit, Bisma Karisma, Mul, Kevin Julio, Aji, Martino Leo, jeung Har Omar Esteglal. Maranehna hayang nyobaan milu ngabela proklamasi kamardikaan Indonesia tina agresi militer Walanda anu rek dibalik deui ngajajah Indonesia dina tahun 1947. Para taruna tacan bisa milu gugatan lantaran statusna masih taruna alias taruna pelajar gitu. Karanjeunna ukur ngabantosan manula. Eta oge bisa ngapung pesawat jadi masih belajar istilahna gitu. Kalabihanna nyaeta sisi drama anu dipidangkeun ku Sigit jeung kabogohna asih Givina Lukita oge ngangkelong cerita Kadet 1947. Debut Givina dina layar lebar dipikeun ka Cida Lusna. The Cadets gaduh kimia dipercaya dan tukara deui ku ayana palaku Agustinus Adisujo Anti Marsat, Halim Perdana Kusuma, Ibnu Jamil, Sudirman, Indra Pacikwe, jeung Soekarno dilakonan ku Aryo Bayu. Plot diadaptasi tina Genesis. Sutradara nyaeta bisa campur enteng. Teu mantuan berkat unsur komedi nu ipis tapi netralisis adegan. Nu terakhir aya kekurangan. Salah satu yang menarik perhatian adalah desain produksi nu kurang detail jeung memukau. Hanya saja CGI nu aya di Kadet 1947 ieu terasa sangat istilahna mengganggu keseluruhan cerita gitu. Pesan yang kurang disampaikan jeung jadi pesan teh bisa lebih dari itu gitu. Dan aya beberapa aktor yang kurang cocok dalam karakterana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.